Ngabangus, ngabodor asli orang Sunda. Ah, nggak bangus. Han ulin Yuhan. Ayo, ulin ke mana? Eta kadinya ke pos Kambling. Ah, itu orangnya Parosen. Ini. Parosen aja di mata. Ayah naon di mana ya Han? Ayah naon? Ayah naon di mana deh Han? Ayah naon di mana? Ya kopi sargot deh. Oh. Kira mana nyawa sehat? Ayo naon gitu. Tah tidinya tanah kosong. Dulu tuh urang. Ah, nggak bangus. Naon tata lur, kurang gerung gitu. Gak ada yang aing kena telepon. Dari manasan motor lur. Dompet aku kelek ada yang panas mah, kurang kena telepon gandeng. Ah, nggak bangus. Kunaon maneh lur? Ulang-ulang gitu ciga geus sadar endo cacing calang. Sok diukeula geura, urang carita. Carita naon atuh maneh teh lur? Urang karek putusin ka boga urang euy. Diputuskeun kumaha ieu teh? Beda urang ulin jeung awewe lain lur. Nya atuh sidik heueuh diputuskeun ari ulin jeung awewe lain mah. Heueuh, matak maneh tong salingkuh lur. Bisi jiga urang nyeri beuh. Sip lah, moal urang mau salingkuh. Lain sip-sip maneh teh lakonan bisa jakal. Mikir maneh teh kehet lain olok. Urang teh karunya ka maneh, bisa juga urang. Karunya ka awewena, eta teh anak batur. Kumaneh dinya nyeri. Ari amang eling, nah jadi tipe potot ka urang. Urang teh apalna naon amang mah juga nyarekot. Belagu paneh mah kerjaan teh kalau kane mah cek mikir anak batur karunya kumaha dinya nyeri. Ari amang urang teh apalna naon juga dicarekan. Urang bejakeun ka mama urang geura. Mama abi dicarekan mama. Duh, tadi sih urang nempel lalaki kasep. Awakna jangkung. Irungna mancung, bodas, pokoknya pas jadi kabogo urang mah. Wah, lu bener. Tinggal di mana gitu maneh? Tinu TV. Bacot. Duh jemputan telat ya. Sarea di kumaha ieu teh. Mang nah mundur mang. Nah atuh geus jadi bebenyeng pokok aing kerusuh teh. Ardi, Ardi. Naon euy? Ah ngahaja we rek ulin ka dieu. Sibuk teu. Urang ngopi lah. Aya kalem kopi mah urang mawa. Oh, ayo di jero atuh ngopina. Eta tong diuk dirinya bisi kotor batana didiukan ku maneh mah. Omat we kade tong nakosi oge karek benang meresan. Ni rodat ieu manusia. Mana gelasna jeung cipanasna urang ngopi. Eueuh euy, lebar gelasna karek menang mumbahan jeung cai panasna ge lebar karek menang naheun. Maneh mah ini sulit pisan. Diajar hemat lur ari kieu teh. Nah tuh lain mau gelas jeung cai panas sorangan. Mak nyarek digigiweun ku urang juga tukang kopi. Nya geus atuh.
nah caina sorangan tapi omat tong nakeran caina imbawa sorangan tuh sumuna ti ditu. Arek lah. Rarudet. Tapi rahaya ngopi kuat aduk-adukan kieu. Ya berat deh. A few moments later. Eta nanonan maneh ditrekeun kompot. Apa rek nahar panas jeung kopi ya mah. Tong nanda kompot tuh nahau lebar gas anyar keneh. Tah jadi tahuna Iya yang si sulit teh. Terus mau jadi emang ngopina. Bisa orang minum gas. entong si gede mah listrikna. Tah jelema menikah cidak itu. Tuh poean kira na panon poe sugan pino deui baterena. Dibayar lah sok urang mah dibayar listrik mah. Tah kitu atuh sing ngarti ka urang teh. Sok urang mah ngarti. Aneh kan nyawa teh. Emang naon gitu? Pencetan awak urang daripada gawe. Ngabangus. Reka mana maneh Ci? Dandan menigelis gitu. Maka mana ada urang marek sare. Nah, rek sare dandan meni menor gitu. Bisi urang mimpi kok kami juga kasep, urang geus geulis. Bacot. Dah, urang hayang jadi artis euy. Sugan we maneh boga lawangna. Urang hayang asup TV euy. Aya lowongan di acara masak. Maneh daek teu? Bae, daek wae urang mau di acara naon-naon ge. Emang bakal jadi naon kitu urang di acara masak doh? Jadi katelna ha. Kebeneran katelna itu geus barolong. Bacot. Maneh we jadi katel nama. Ayeuna nawaran jadi mode iklan, maneh daek teu ha? Nya daek atuh. Kerja di model naon kitu. Iklan makanan? Nya daek pisan atuh. Paling ge dititah ngadahar produkna. Heuh bener. Emang produk makanan naon kitu? Produk makanan ikan ha? Jadi orang kudu ngadahar para belauk. Heuh. Bacot. Kenonor. Kunaon maneh homar mirip kitu lur? Lapar euy ti isuk anjing can dahar salatri. Ni watir. Dahar tuh jik dieu mah. Aya opor, aya rendang, aya lauk, sanggo nagihanet keneh. Era ayo tuh jeung maneh kan maneh nu boga mana. Enggak surang mah. Si keneh jeung kerupuk. Nah ajeng kerupuk kapan tadi maneh ngomong aya rendang aya opor aya lauk jeung sanguna haneut keneh tapi maneh nah jeung kerupuk. Dia mah bader eta mah. Urang mah dahar jeung kerupuk menang ngajuk deh. Ngabangus. Lur, orang bisa sahab lur. Lah kumaha lur? Bisa teu. Mal bisa maneh mah lur. Bisa teu. Nggak usah gitu bisa ajarkeun lah urang, hayang bisa lur. Moal kataekan lur. Mun geus gegelo. Lur bantuan urang lah, pilihan awewe keur pijudoan urang. Gaya euy si eta pula pilih awewe. Emang geus sabaraha hiji awewena mah? Hiji acan. Ngabangus. Lur, pinjam duit lah urang. Tapi mal mayar. Tadi ngepros babangus.
Atuh lur, kabaturan meni sok kitu. Itu nu urang can cair Gaya mana lur? Nyairkeun duit naon? Lain nyairkeun duit, Lur, nyairkeun es batu. Ah, bangus.